Assalamualaikum wabarakatuh. Ulah make ehok mah. Lamun ngomong make ehok sok goreng ujungna. Kalau Anda sakit kepala minum Paramek. Ada pantun buat santriwati, daun salam, daun salak, daun papaya. Yang jawab salam kompak, mudah-mudahan punya suami orang kaya. Matre dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, sayyidina wa habibina wa safi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatah. Amma ba'du. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele lebih cepat, lebih bagus daripada bertele-tele. Tapi sebelumnya ya urang nadom kitab taklim pasadun kabirun. Teruskan. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Ya Rabbi bil kalamak balik maqam wa ghfir lana ya wasi'al. Ya teh zaman geus bantuan bisnis nah hese. Ya teh zaman geus kudu asak-asak mik, lamun teu hayang tijung ka agama kudu mik. Ngeunaheun tinggal kir doang ieu. Ya Rabbi bil mus balir maqam waghfir lana ya wasi'al. Ulah loba goreng sal aya sanggup cenah sandahar meureun tanya. Ulah loba goreng sang ka kiai ulah heu matak di dunia cilak, di akhirat asup narak. Geus pulungan ujungna beda lah. Ampun para lun anu kasuhun ti para sepuh, ti para guru anu pinuh ku pangaweruh. Hampura anu diteda ka para alim ulama anu rea ku pangabisa, mipit widi ti para kiai anu paraniti ku pangarti. Ku kituna salam hormat anu saageng-agengna anu saluas-luasna abdi sanggakeun ka para kiai, para qori, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Riyadul Alfiyah anu doana ku abdi sangat-sangat dipikasuhun. Aparatur pemerintah teka kantun, saderek muratibil acara anu gaduh panungtun, para jamaah sadayana anu caralik di pinggir di lebet jeung di payun. Mudah-mudahan berkah kumpul urang ayeuna, berkah alfiah karomah mama, urang kabehan menang topek hidayah kana ibadah tambah tekun, kana ngaji tambah tekun. Amin ya robbal. Teristimewa kasadayana santriawan santriawati penerus calon-calon kiai, supaya tetap istiqomah dina tolabul ilmi,
sanajan ditinggalkeun kawin ku si Siti ripuh Siti sanajan jadi jomblo sejati. Ada pantun buat jomblo, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, mantan sudah ke penghulu, kalian masih sendirian. Aduh, ampura ke haji lah, yang hibur santri be yo. Terus. Puji syukur urang sanggakeun ka Allah zat anu maha ghafur, shalawat salam pamugia salilana dawam dilimpah curahkeun ka junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad. Berharap mudah-mudahan ke jaga di poe akhirat, di poe kiamat ya Allah, mudah-mudahan urang dikumpulkeun deui siga kieu amin. Kalawan kumpulan jalma-jalma anu menang rahmat Allah, menang syafaat Rasulillah sallallahu alaihi. Karena maaf ibu bapak sagede urang mah butuh jasa karena syafaat Nabi, bener tak? Sagede urang lamun ngomong-ngomong hayang ka surga ngandelkeun ibadah, kalau bukan karena syafaat Nabi rasa-rasanya masih jauh. Lamun urang ngomong-ngomong hayang ka surga ngandalkeun ibadah puasa, ya Allah tangeh keneh mang. Karena maaf sagede puasa urang mah ngan mindahkeun barang dahar ti beurang ka peuting, bener teh Kak? Nya beurang nama teu dahar teu nginum, peutingna teh akan doang nu balas dendam bae. Padahal nama awak mah jangkung gede, kumis sagede tai. Puasa jing nyap bae marahan. Aya kotok lewat beletak ditimpuk. Aya meong lewat man tajong bae. Sampai meong nganclong mantok kana tembok. Ditanya ku baturna meong kunaon jadi tajong maling lauk tah? Henteu ja. Bisingna kasur meureun, henteu. Pan dia ditajong nyaho aing teu ngarti. Komo eta jam 2:30 mang lamun jelema kurang iman eta sagede puasa matana rada error dedeuleuanana. Lumpat ka buri imah neuleuh paciringan doang cingcaoh bae. Lumpat ka susukan neuleuh tai pali doang gogodoh cau bae. Komo eta jam 8:30 ya Allah doang nu makasih di Pandegalang aya makasih. Doang nu makasih teh manis samuk gede, kolak samangkok bala-bala sapiring mentrung. 5 menit di kana buka eta mata kana kolak kana jam. Kana kolak kana jam bari nyap-nyap bae ka anak. Budak, ieu jam hirup tah ieu. Begitu aya nu adzan di masjid, Allahu Akbar Allahu Akbar. Can barbar acan bala-bala meh opat. Rasa-rasanya puasa samodel kitu jauheun ngasupkeun kana surga lamun lain karena syafaat Nabi. Bener apa bener? Lamun ngomong-ngomong hayang ka surga ngandalkeun ibadah salat lamun lain karena syafaat Nabi asa-asana tangeh keneh. Komo ieu mah kula ge nyaho ieu potongan doang kieu ieu salat isana ge sesa sinetron dia. Ikatan Cinta. Si Al jeung si Andin. Alhamdulillah berkat doa urang Pandegelang eta sia sanggeus dihukum dak ku ari mah. Ternyata lumayan si Roy Telen si Andin ieu mah si Elsa. Lah edan ieu. Ima lain ngomongkeun sasaha, ngomongkeun pamajikan di imah. Sakitu pamajikan Ustad komo bikang RT madaknya. Cekulat teh neng geus salat Isya. Engke si iklan be pan bolon eta. Begitu iklan, tuh iklan geus salat. Bener mak ngalah wudu kecepak. Terus make mukena barang beres make mukena iklanna beres. Lain salat Isya kalah nagog deui na TV. Cekulat teh pangaruh pamajikan kiai nonton TV ge make mukena.
rasa-rasana salat samodel kitu jajauhun ngasupkeun kana surga lamun lain karena syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal. Terusnya terus deh. Sampai jam 12 siap. Sampai jam 1 ge kuat. Berarti meungeus lah ieu mah teu diragukeun deui, ieu mah kabehan ge tukang ngabohong. Pokor ngaji cenah. Ibu bapak hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Hampura ieu kasepuhan bahnya ieu mah cacahan jeung santri lah. Lamun sekirana tengah jalur jeung hukum, tengah garis jeung hadis, hayang dihampura. Ngahampura teu? Hampura teu. Sanajan cek mang santri turun, ari cek panitia ulah mah moal kula. Sanajan cek panitia terus, cek santri terus, ari cek ulah hayang turun mah turun bae kula mah. Bisaan. Jalmi anu diperingati haulna dina wengi ayeuna adalah sosok manusia anu geus menang gelar anfa'uhum linnas. Bener teu? Manusia anu geus nyieun manfaat. Makana urang hadir ka dieu teu aya lain hayang menang berkah. Berikut kula ge nu ngomong ya, lain asa pang tukangna, lain asa pang pinterna, lain asa pang gagahna ieu ngomong, datang ka dia hayang dialap berkahna, hayang menang berkah. Amin ya rabbal. Karena ibu bapak, ketika orang soleh wafat, maka rohna ditawaran ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah ka rohna jalma soleh, silahkan rek lelumpangan di luhur langit, silahkan. Atau rek lelumpangan di dunia, nempuan anakna, nempuan pamajikanana, nempuan santrina, nempuan incuna, silahkan. Apakah rohna bade cicing di makomna, di makbarohna, silahkan. Jadi hartina ayeuna roh mama hadir di tengah-tengah urang kabehan. Ningalikeun santrina alhamdulillah. Aya nu ngabulak-bulak bae dong kareta api ngajus-jus. Aya nu di juru bae. Aya nu ngahadiran jeung kabogohna bae ka dieu. Ari mata nembok kiai, ari leungeun piknik dia. Cek guru, cek mama ngadoakeun ka urang kabehan, Allahumma gfir liman nawwara qabrona wa basyirhum bil jannati kama basyarna biha. Cek guru urang teh, Gusti mudah-mudahan Gusti ngahampura ka jalma-jalma anu geus nyaangan alam kubur kaula. Amin. Dengan kumaha nyaanganana? Tadi ku tahlil, dengan naon deui? Ku sedekah, dengan naon deui? Ku pengajian. Amin ya rabbal. Wa basyirhum bubungah ieu nu hadir di dieu kabeh, mudah-mudahan engke jaga dibarengkeun di surga, dibere kasenangan surga. Amin ya rabbal. Kama basar nabiha siga kaula geus bungah biha ku sabab surga. Alhamdulillah. Geus hartieuna kieu yo bu. Mama manggeus yakin min ahlil khair wa min ahlil jannah. Amin. Tinggal mikiran urang ka. Tinggal mikiran urang, lamun urang engke maot rek aya nu ngahaol moal dong kieu. Lamun urang maot engke jaga rek aya nu ngiriman bacaan Al-Qur'an ta moal ka urang ayeuna. Iyalah anu kudu dipikiran, mudah-mudahan anak-anak urang solehah. Amin. Soleh solehah daek ngaji. Amin ya rabbal. Ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Biasa sih ulah marahi. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan diafa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ngeunaheun apa henteu? Sabodo mamang lah. Nu jujur neng, ngeunaheun tante. Hayang boga salaki kori. Atuh aing bae ya beunang. Di resep boga salaki kori mah. Pamajikan bisa kori, salaki bisa kori. Paseana ge make kori bae mah. Cek salakina teh haram jadah dia. Ditembal ku pamajikanana si anu haram jadah. Kebal stres nih gaya. Ieu motivasi ka para santri kabehan. Dengan iman hidup akan menjadi terarah, dengan ilmu hidup akan menjadi mudah, dengan seni hidup akan menjadi indah. Bener-bener. Atuh adan di masjid budak, atuh ulah lempeng bedo gantar dia mah. Pakai lagu, mah adan di masjid lempeng bedo gantar. Allah. Atuh ceker, nonda. Di senian, tapi kieu muatanana ya. Ieu supaya jadi penegak hukum ahlus sunnah wal jamaah. Amin. Di zaman akhir loba jalma anu pola pikirna terlalu bebas, bener gak? Ngaji Quran matanya tuh kakori, aya rumusan, aya tosehan, aya bayati, aya soba, aya nahawan, aya jiharkah, aya sikah. Akhir zaman aya jelema maca Quran make lagam Jawa. Kira-kira eta lamun Quran make lagam Jawa pantes tante? Henteu lah. Kurang pati bagus. Eta maca Quran make lagam Jawa, doangna urang Jawa mangnya. Lamun urang Karawang mah doangna lagam Karawang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Beunang tante mah 2 minggu aing ngapalkeun eta. Tapi eta masalah likuli sayin maqamun wa likuli sayin mahalun. Naon ge aya kandangan, aya tempatna. Bener teman. Lamun ngandangkeun kebo atuh kana kandang kebo. Lamun ngandangkeun bebek atuh kana kandang bebek. Kak ayeuna lamun salah ngandangkeun kebo kana kandang bebek atuh acak-acakan. Lamun ngandangkeun bebek kana kandang kebo molos bae Kak. Jadi maca Quran maulah sagawayah kudu balajar ka ahli na insya, kecuali sholawat mangga. Nu penting dina hate aya takdim ka Kangjeng Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asani wa daroji atfatan yaji rotal alami ya uhailal judi wal karomi. Anak-anak boleh sholawat mah. Atau mang santri di kobong maca yakulu maca alfiah laguna bebas silahkan. Daripada galau mengiriman can aya lupa eueuh ja. WA atuh checklist
abu-abu bae. Atuh maca alfiah teh naon make lagu bebas ya. Bil jari wa tanwini wa nidawaa wa musnadin lil ismi tamizun hasan. Lagu naon eta bae eta? Eta lagu Haji Roma Irama judulna Parasmanan. Sungguh mati aku jadi parasmanan. Tapi tenang ngomong. Makanya kula mah ngefans mang ka Haji Roma Irama hebat manehna mah. Otakna jenius, laguna geus hampir 700. Naon bae ku manehna mah jadi lagu. Aya mobil teka tanjak jadi lagu cek Roma teh. Rem tangan, rem tangan. Aya pamuda maling cau di kebon kanyahoan ku Haji Roma Irama jadi lagu deui bae cek Roma teh. Jangan ditebang. Jangan ditebang karena itu punya orang. Jangan ditebang. Hampura ulah dititah ka Haji Jundan ka dieu geus ulah ngaji lah ngabodor bae cenah tuh lah sampai subuh teh. Terus ya terus. Eta baheula eta Haji Roma Irama hayang jadi presiden mangnya. Untungna terjadi kan. Ulah menjadi mahasana barabe urang. Atuh marhaba ujungna ngagaleong laguna. Marhaba. Goreng ujungna. Ditembal belah itu. Tembal di belah di. Atuh orok insan dak tengah-tengah. Islah ngaco. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Urang teh kudu khawatir mang, kudu mikiran, kudu sieun lamun di belakang urang setelah urang teu aya ninggalkeun generasi, ninggalkeun anak anu lalemah. Bukan hanya jasmani yang dipikirkan, tetapi rohani nak kudu dipikirkan. Bener teka? Lain mikiran warisan harta doang, tapi mikiran ilmu nu diwariskeun dengekeun ku kabehan. Lamun harta ngan saukur diwariskeun harta eta anak, harta mah teu kudu nungguan satahun, sabulan ge beak harta mah. Bener-bener. Kudu nungguan sabulan saminggu ge beak pak aya mah, tapi lamun diwariskeun ilmu insyaallah eta ilmu bakal narik harta. Amin ya robbal. Lamun urang tujuan Jakarta Tangerang mah pasti kalewat, bener tuh mah. Tapi lamun tujuan anak Tangerang jong Jakarta mual kasabah hartina. Lamun tujuan urang akhirat insyaallah dunia nuturkeun. Amin. Tapi lamun tujuan urang dunia doang ya Allah akhirat mual kasabah. Naudzubillahi min. Makana keputusan yang paling hebat, pilihan yang paling tepat di akhir zaman memposisikan diri kita sebagai santri. Amin ya robbal. Itu adalah pilihan best of the best. Colok deh. Disangka naik itu bisa bahasa Inggris guru. Babarilah bahasa Inggris mah good night selamat malam, good morning selamat pagi, gujubar selamat ngojay lah. Bahasa Inggris mah gampang neng, tinggal manggil be guru privat, belajar 1 tahun yakin bisa. Bener teman. Nu hese ge belajar bahasa Arab di pasantren hese, dimulai ngaji amil, jurumiyah, matanbina, nasrib, ngelal sampai kangelel. Todek paham baik. Makanya menboga salaki santri. Kayangna dia mah. Santri mana jan teu pinter bahasa Inggris, pinter bahasa Arabna. Bisi teu bertanya-tanya sih ge, mang santri naon ngisang bahasa Arabna? Ngisang bahasa Arabna ala antaina. Maka
maka tanamkan kembali semangat menggali ilmu agama insya sanajan ibu bapak hadirin hadirat bener tadi cek Pak Haji Bunyamin urang teh kudu neang keberkahan insya ya kula boga cerita mah kula boga cerita kula boga cerita cie nunggu Syekh Hasyim Asy'ari guguru ka Syekh Khalil Bangkalan pancicing di eta dina hiji waktu kiaina keur ngalamun bingung teu manghitung tung susah teh sudana ditanya ku santrina kiai kunaon doang nu ngalamun doang nu murung ceuk kiai ieu cenah ceng anting pamajikan kiai ayeuna leungit di mana kiai dina WC sedangkan kabayangkeun kurang WC ayeuna jeung WC baheula beda mah ari WC ayeuna mah kloset atawa WC duduk teh pernah kula jadi dewan hakim MTQ saminggu di Marbella eta teu bisa ngising kula atuh WC na pan duduk teh nya ujung mandi pan make bathtub teh betah kula mah laju kula ka handap lah sedangkan eta lantai 11 eta turun ka handap meuli pop mie kula dipicen pop mie nama usina mah diarah doang cangkangna jeung gayung dikencangan pulang ke bathtub di kencangan ayo dipinuhan gujubar aing mandi ting disebut dusun los lah WC baheula mah beda anu baheula makan keur waktu di urang di dieu WC na WC kloset apa WC cemplung oh WC cemplung anu karakter santri eta bisa ditebak tina suara taina mah lamun suara taina candahar tak budak lamun suara taina plung pas ngaliwat lamun suarana gujubar jalemana eta maragang stres aing bener malah betul nyerah con terus eta tanpa dititah deui Syekh Hasyim Asy'ari nyebur kana WC ngagogoan WC mang neangan anting pamajikan kiai sampai ka beunangna ieu kiai anting pamajikan kiai tadi dinya kiai mukana cerah bungah ka bina-bina anting pamajikanana panggih alhamdulillah di mana hate kiai bunga najan sungut tengucap tapi dina hate ngadoakeun ka santrina mudah-mudahan dia ceng manfaat barokah ilmuna amin ya robbal berarti meuli kabungahan hate guru eta istimewa meuli kabungahan harte guru eta mahal mang urang makan ngabungahkeun mah teu bisa ka kiai nyina ruwet beruwet atuh ruwet kumaha kalapak kiai beak dialaan bae jam 11 puting diala kapan itu bae kenaon dia di cina kiai keur neangan jalan ka langit kok soho kan lamun kiai rek keluar sendalna di posisina balikeun dielap dibersihan kitu ieu mah sendal kiai main jajal bae dia dibawa ka warung kiai atar mana sendal endak tuh si Nurdin kiai johan begitu datang si Nurdin mau sendal cenah kiai hampura sendalna tadi mengalap barokah nabe goblok emang ayeuna santri ayeuna mah gara Raul pan kobong kula deket sawah mang deket sawah ting tanahnya gelas sabodo amat eta asal usib nyawa kula beak dicarekenan kudu boga sawah bae ustaz tuh eta bentik-bentik curugna bejakeun ka santri ulah sok ngising di sawah bae kitu panas cina ingat santri dikumpulkan ku kula cek kula tada kula sok ngising di sawah aya nu ngacung saurang hampura ka kula macan pernah ngising di sawah ngising kena galang doang di sape ngebal terus
maaf ulah sok ngalawan matak teu barokah ilmu satangtung pangati satinggi langit takdim ka kiai moal barokah naudzubillahi min pan sok dimagahan Quran tak kula di imah cek kula dah ulah sok ngararoko napas hayang panjang suara hayang bagus ngararoko bae gede lagapan kuari mengarokon hayang propos bebun begitu aju santri ngarokana maling-maling bae kadang di kebon di WC ngarokona ngelepus pusing ngelepus bareng ngising kadang-kadang mawa HP ngarokana video callan karena dia modal tak percaya tak kurang artinya ada baik ibu santri gue yang malah daripada galau ngelepus ngising pusing ngelepus bareng ngising WC ngebul dia kiai lewat patroli ayah WC ngebul cek kiai moal salah ya santri kedengar rokok ya dikedor lawangna woi kenal dia ngicun kak ngarokon tok into kak eta WC ngebul iya mutaina haneut kenen kak terus tapi itulah indahnya santri amin ya robbal santri malah leya beri pasantren salafilah salat maghrib ge jam 6:30 henge nyaho salat asar jam 2:30 balik jadi kiai hebat tuh daripada di pasantren anu eta anu sekolahan gede teh nya tahajud berjamaah maghrib berjamaah datang kai mah telok salat aca mudah-mudahan ilmuna barokah manfaat insya lamun diaturkeun jeung zaman Nabi Nuh alaihi salam jalma nu salamet tina banjir adalah jalma nu naek kana parahu ayeuna ge urang keur gabanjiran mang lamun hayang salamet naek kana parahu naon parahuna pondok pesantren pengangguran santai tapi keren udah keren kumaha nyeduh mie eueuh mangkok gayung masjid atuh begitu isuk-isuk aki-aki rek ngisang cepel juburna bari jeung panas atuh nyeduh mie udah tadi bakal salamet sanajan ayeuna zaman corona insyaallah santri mah aman amin pan corona eta virus mang kadituna virus teh kuman atuh santri mah budak geus tiba heula gaul jeung kuman baju saminggu tilok salin oma eta beres asak liwat dina kastrol tan neangan nampan eueuh barang di tangan aya di kolong kobong geus pinuh ku TikTok tai pitik jeung tai kotor dicokot bae nampana disebor bae ku cai bersih bersih tamplokkeun liwat kadinya cek dokter mah masih kurang steril masih banyak bakteri masih banyak kuman cek santri ceceng dokter kuman ge modal ku liwat panas mah takbir kamu lamun ngaliwat panjang temang lobaan 20-an kan make daun caunya wih keren barang teu sadar di ujung aya embeh bareng mah atuh di barang keur ngeunah-ngeunah dahar eta embeh ngegel ujung daun cau atuh baru but ditarik jo acak-acakan pagurasak jeung kusik tapi santri mah sugan tarik eureun daharna santri mah pantang mundur dari dunia perdaharan lanjut congcong bae lamun corona ku gara-gara kuman lamun penyakit ku gara-gara kuman tapi bukti nu edan dahar dina sampah jadi biasa bae bener tuh tanu edan tilok asup angin-angin acan apakah mamang pernah nulun edan siling kerok jeung batuna urang mah boga dalil la ta'tiru kullu syai'in minal kainati bi tab'ihi ngerti tuh ngajin aja ngomenan HP bae
hiji perkara tuh bisa nyintapak damel kuawat tekna eta perkara. Boleh jadi corona kan makhluk Allah, kuman kan makhluk Allah. Cek Gusti Allah teh, kuman eta mah santri keur pasukan keur ngagali ilmu agama aing, dia kuman ulah asup kana beuteung santri. Cek kuman teh, muhun Gusti moal ngan kula marek nempel bae Gusti kana birit santri Gusti. Eta kuman teh asup kana beuteungna tapi nempel na biritna gugugrut. Tapi itulah ciri khas santri. Amin. Santri tanpa gugugrut bagaikan langit tak berbintang mah. Kudu atuh. Itu gege dong si satu nih dak mah. Makanya hidup atuh hidup. Semangat nyaji, amin ya robbal. Terakhir terkuat aing sampai tak nih. Terus. Iya akhir zaman dulur cek Kangjeng Nabi ida kana akhir zaman yarfa'ullahu arba'ata asya'a, bila mana tereh akhir zaman diangkat opat keberkahan, opat macam ku Gusti Allah. Nu kahiji yarfa'ullahul barokah fil ardi, di bumi geus eueuh barokah. Naudzu baheula mah masantren kula teh di Gunung Kancana hampura ieu lamun logatna logat malingping karena kula pernah ngaliwat baheula ditu tuh di babakan Mangpeng Bojong Panengting tanah geus saudara mata. Tapi laguna nadana doang urang dieu nya. Euy. Ongkos di Mandala ka Banjarsari baheula ngan 7.000. Terus digabus ka Mandala ngan 700. Jadi dibekalan duit 20.000 teh atuh beak ngopi beak naon, tapi duit ayeuna 10.000 eueuhna naonan. Bener teman? Buktina mamang lamun nyalapkeun leutik amplopna kuat kamu. Dak harga mah turun. Geus eueuh berkahan. Bener teh ya? Geus eueuh berkahan. Anu kedua, yarfa'ullahu rahmah fil qulubi, diangkat rasa kasih sayang, diangkat cahaya dina jero hate sehingga maaf bahasa kina bahasa kolotna kieu ayeuna mah alamna caang tapi hatena poek. Bener teman? Ari baheula mah alamna poek tapi hatena caang. Buktina baheula mah kiai masih jarang tapi ngaji jauh-jauh bedi belaan parawan ngelek Quran di hareup, pamuda mawa obor balarak diburi, ngaji nage make lampu totok, asal beres ngaji liang irung hararidung mah. Tapi maranfaat ilmuna alhamdulillah. Ulah aneh mang, kolot baheula mah jampena manjur, percaya teu? Ulah pernah nanya kamu kolot jampe nyiri beuteung. Cek mau kolot ya kiceng jampe nyiri beuteung turutan, leungeunna tempelkeun kana beuteung, turutannya bismillahirrahmanirrahim. Bedug leutik bedug gede, ditabuh di jalan gede, beuteungna tabuhan dug canggih mah. Padahal dong nu lalagaan, bener teu? Naon sababna kolot baheula mah beuteungna dijaga, buka taklim kasratut ta'am turisu qaswatal qalbi, loba dahar eta ngawaris kana teuas hate. Bener teh ya? Jadi baheula mah tilok loba barang dahar, beda jeung urang ayeuna dahar bae. Lamun kolot baheula ka rumah sakit pasti cek dokter kieu, bapak lobakeun makan ieu, banyakin makan ini, berarti kolot baheula mah tilok loba barang dahar mang. Tapi lamun urang ayeuna ka rumah sakit cek dokter, bapak jangan makan kambing kolesterol darah tinggi, jangan makan ini diabetes. Terus dokter kula ngadahar naon bae tuh ge, eta beta undur-undur tah. Jeung cacing kalung. Berarti urang malo babarang dahar. Naudzubillahi min. Aduh, tekarasa teh mamang mah hehe besa jam kula ngomong. Mudah-mudahan aya hikmah jeung manfaatna. Amin ya Allah ya Rabbal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.